kersah yang witi kersah yang witi tina kawit capek astra jingga dugi ka nyegrek ulem dina pangkonan ieu ingkang garwa Dewi Wirginingsih ya ingkang panutan kalbu bebene pamepe sate bebereh anu geus maneh anu geus ngancik dina ati sanubari sanajan rupa-rupa perjalanan anu hese capek susah payah teu burung we geuning ka bale nyungcung kang impian ayeuna geus jadi kanyataan lain ngimpi deui tapi panutan geus aya di hareupeun kaula meureun capek milarian kaula kada kaula mah teu bisa sotena puguh awewe pondok lengkah awewe mangka dinasti kersah yang dumampara dina rungkun-rungkun para Kurawa gigideug boga rasa kaget nah boga pelet naon ieu si cepot dugi ka masket ieu Dewi Wirginingsih putri raja ti nagara gireretna itu kaayaan Asyep Arjuna kaula nuhun katingali bisi pajar ama bohong bisi pajar akon-akon ayeuna mah geus sidik tingali awewe na nepi ka kitu tuh dipelet ku si Semar da itu daek nepi ka montel gitu tuh eta teh perwatek ali ampa teh pasti atuh nepi ka kitu tah peletna ali ampa nu batak Arjuna make ali ampa sok ditutur-tutur awewe teh nya timbal entong boron ugeul goreng patut oge hayang ka Arjuna mah beda jeung ali agrem eta entong make di eta deui wayahna si cepot podarankeun awewena dek dikawinkeun ku Mangka Raden Mandrakomara dek dibantun ka astina siap kaula sampun buru-buru siap sakedap geus aya hal-hal nu bade didugikeun aduh teu pinoda mah siap ya sok buru-buru bakam siap hop tobat ieu teh naon ieu teh ruyuk yuk kadieu sia hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang tenyo ieu naon lah Nyai Wirgining Nyai montong Nyai sia dupi pun bojok lu itu agan geuning teh diuk sia punten teh tiasa ngulem da acan resepsi abdi teh kan pangna maneh kawin teh hasil tidak pulang paling dupi agan di mana wae atuh dipilarian apan aing teh leungit ali-ali ampa Allah iya ni leungit pancarobah numutkeun gaib anu katarima yen pancarobah jeung ali-ali ampa teh dipaok ku maneh ladangna dijual ladangna dipake kawin saur saha tentang make jeung saur saha tegrakeun kategan paeh nepi ka kieu nasib kawin canaon-naon oge geus paeh geuning geulis Wirginingsih rek dikawinkeun ka putra Raja Astina Mandrakomara Nyai entong make jeung nyai tegrakeun kategan paeh teu sangka birahi megatkeun pati deui milikan si akang kieu can puguh duriat laksana geus paragat nyawa nya aya parantos takdirna kedah kieu mah mangga hidup abdi kedah ngalalakon takdir
Parantos jadi papasen panginten mangga tegang pati ilang dunya sawarga Gunawiyayu. Papatan pata perlaya jang bulan 14 tegenik saling timalik mumpun bakti nurjalan gede sadapuan. Dina salabeting abdi ulun kumaha tangtoh seueur kalpatanana muga agan tiasa ngapunten. Kalayan abdi yakin abdi teh teu kumawan tun kedah pulang paling masih bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan teu rumaos agan montong teu di rumah sakeun sia kanyataanna sia bieu di HS dina lahunan awewe nuhun pun bojo heuh eta hartina sia teh geus kawin ladangna atawa waragad kawin teh ladang tina ngajual ali-ali ampa jeung pancaroba sanes agan nyaan abdi yo aduh bapak pengen bapak nyareknya tawa bakal jadi nali tawala hampura tawala Allahu Akbar kurang ajar sia Bapak nasi Semar Sidawala Sinala Gareng Sisi Tiragen kuaing dibabad kabeh dipaehan kuaing kaayaan leuweung jadi alem rupa-rupa sasatuan ngadak-ngadak ngereunkeun kagiatanana komo deui aya cahaya anu gilang gumilang lungsur ti awang-awang datan nira tangan deman pagulingan datan nira tangan deman pagulingan rana paingan widadari pating jererit para dewa pating karocea kawah candra di muka ngagolak ieu teh geuning gara-gara jalma anu teu tua teu dosa prihatin nepi ka nandangan perlaya lares gitu deudeuh cepot kaula ti alang-alang kumitir Sang Hyang Tunggal nah aki maneh Allah ieu anu dina danget ayeuna nyaksi kana naon rupaha kajadian anu kaalaman ku maneh Allah deudeuh maneh can waktuna mulang ka sawarga masih keneh panjang lalakon mohon atuh he lelemutan anu jauh gerak cunuk nu anggang gerak datang gerak asup deui ngabaju miraga sukma ka asalna keris manjing warangka Allah ngan ieu tatuna dina tikorona urang cageurkeun heula sae kulit patepung dijeng kulit daging patepung dijeng daging getih patepung dijeng getih teu sakara-kara hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan